A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mangkobah kadua nyarioskeun dipedalkeunana Syed Abdul Qadir. Ari dipedalkeunana di nagara Jailan, nyaeta hiji nagara bawahan Tobaristan. Dina wengian kaping hiji sasih Ramadan tahun 470 tina Hijrah. Ari pupusna di nagara Baghdad dina kaping 10 silih mulud tahun 560 hiji. Jadi yuswana mung 80 hiji tahun. Dina wengian dipedalkeunana aya 5 karomah. Kahiji ramana Syed Abdul Qadir nyaeta Abi Sholeh Musa Janaki ngimpen kasumpingan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam diiring ku sahabat-sahabatna sareng ku imam mujtahid sareng ku para wali. Teras Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nimbalan ka ramana Syed Abdul Qadir. Dauhanana, hei Abu Sholeh, maneh ku Gusti Allah dipaparin anak lalaki, eta teh anak kaula jeung kakasih kaula jeung kakasihna Gusti Allah, jeung bakal menang pangkat anu luhur dina pangkat kawalian saperti kaluhuran kaula dina pangkat kanabian. Kadua, nabi-nabi oge sabadana Kanjeng Nabi pada ngabubungah karamana Syed Abdul Qadir yen bakal kagungan putra anu bakal jadi Sultanul Aulia sareng sadayana wali-wali salianti imam anu maksum eta di bawah putrana sareng dampal sampeanana bakal didampalkeun kana pundakna sadayana wali-wali sareng wali-wali anu tunduk ka anjeunna bakal naek pangkatna, anu henteu tunduk ka anjeunna bakal dilepas ku Gusti Allah tina kawalianana. Katilu, henteu aya anu dipedalkeun dina wengian dipedalkeunna Syed Abdul Qadir di nagara Jailan anging sadayana pameget. Ari seueurna aya 1100 sadayana jadi wali supaos jadi pangiringna. Kaopat, Syed Abdul Qadir barang dipedalkeunna henteu kersaeun nginang siang dina sasih Ramadan. Ana nginang sok dina waktos boboran. Kalima, dina walikatna Syed Abdul Qadir katingali tapak dampal sampean Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, nyaeta tilas munggu anjeunna bade tunggang kana burok dina wengian Mi'raj teh sapertos anu bakal kacarioskeun engke di luhur. Sareng waktos medalna disarengan ku cahaya anu pohara sehingga jalma-jalma henteu aya anu kuateun ningali. Ari Yusua ibuna waktos harita Yusua 60 tahun.
eta oge hiji perkawis anu luar biasa. Allahumma sholli wa sallim.